Tuh, Mami. Hampir we poho. Naon deui atuh papi? Keur protokolna can aya, Mami. Duni. Nuhun juragan. Cik, Duni. Tulungan dewek tayangan protokol. Aya juragan. Tatanggi abdi pisan. Tos maot juragan. Atos, papi atos. Lieur-lieur teh mah si Duni we jadi podongkol. Lain podongkol, Mami. Protokol. Eta prokocot. Dayaga, ulah. Ieu penampilan geus geulis kieu nya. Man hanjakal dayaga. Ceulina pilek. Papi mah mending kitu ka pamajikan teh. Geus ya, Duni. Mana jadi protokol? Abi mah maminya di payung jam seueur teh. Sok dieu seken utah. Kamu mah alasan mana teh? Nya Duni, tong rea alasan lamun hoyong utah mah utah we beung-beung keur sehat. Beuh, kumaha aya teh? Mana mah karek kita jadi protokol ge. Geus ngarek deui kieu, kumaha mun ditap perang? Mundur. Mangga kabar. Diangkat Ustaz tadi Pak Sedik. Para hadirin sadayana, Engke deui jadi protokol mah lain ayeuna. semangat euy. Teuy. Pak Sedik. Pandawa ge rek hajat. Nyungkeun pituluna soal keamanan. Paran pas juragan, eta mah beres. Kantun jalan payun kedah ditutup. Da loba udah nu parkir. Ih, sok we keun bae. Atuh janten mah cenah juragan. Keun bae jalanan macet ge. Da nu hajat ge juragan. Moal aya nu protes. Sae atuh juragan kitu mah. Hae, dupi paseri teh tos tuang hela atuh. Parantos juragan di payun tadi jeung baso. Tuang heula atuh mending tuang heula. Nya, sawios atuh anak buah nawe di mana ayeuna sabaraha orang. Aya duaan menuju di payun. Ijem. Ijem. Aya naon juragan? Itu di luar aya anak buah Pak Sedik duaan. Cenah ka dapur. Pada dipasak juragan. Lain dipasak, Ijem. Kita dahar. Mumun atuh juragan. Kedah juragan, kedah ku abi eta mah. Ku nu sanes mah tersak ikan saurak. Gini.